Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara dina judul carita Aji Batara Karang. Kurang ajar sedan, siakan kurang ajar sian kurang ajar mah. Kurang ajar sia. Arek nganahauna sia ngalantok ka kuburan. Kumaha aing we? Setan. Allah ya Allah. Simkuring lumancen galur ieu carita. Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo pieunteungeun goning urang mampah di alam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subangga para pemirsa, urang sami-sami Bandungan deui lajengna jujutan carita Aji Batara Karang. Naskah carita karangan Kileksa Kiwari Barsdi Paluruh dina bagian anu ka-10. Sakumaha anu parantos di Bandungan dina bagian anu ka-8 hanca poe kamari. Padaran Mang Dedi kabegatuan ci dina mangsa medarkeun kaayaan lembur Citatah. Khususnya ka kulawargana Mang Uca anu kiwari keur dipupuk ku kabingung, dibeungbeuratan ku kasusah, ku arata nyerudita nu jadi anakna Mang Uca boga kasakit aheng jeung aneh. Sanggeus saminggu dilakna, Mang Ucak ngerasa taak mahna geus teu neangan ubar deui. Gawena teh ngahulang we nampokeun anakna ti kaanggangan. Kitu deui indungna, kabisana teh ukur carinak da kuatir kanu jadi anak. Nya kocap ning ieu carita dina hiji poe. Anajo teh aya hiji tangtungan lalaki anyar pinanggih, teuing urang mana jeung teu nyaho kana ngaranna. Eta lalaki teh uluk salam sopan pisan. Ku Mang Uca dijawab, sarta sinadiuk ditepas. Sanggeus pahareup-hareup pok Mang Uca miti mariksa. Empunten we Jang, Mang teh asa kuraleuwas maklum katatamuan ku Ujang nu anyar pinanggih. Nah saha teh atuh Ujang teh sareng ti mana kawit? Hatur nuhun, abdi teh gasik ditampi Bapak enggal dipariksa. Hiji tawis yen pribumi Jamil berbudi. Somea hade kasemah laras pisan paminampi tamu ulah sagawayah. Bilih aya itu ieu anu teu kantenan jujutanana. Atuh abdi bingah pisan ditaros swasta teh dalaras kedah kenal. Upami dipercanten mah abdi teh pun raksa. Pun raksa Teu kapino Bapak kawit mah tidak murupayung. Ngahajang adeuheusan ka Bapa jadi dieu. Aya maksa nu kalintang pentingna. Cik eta semah ngakukeun ngaran raksa ti lemur payung cenah. Atuh mending ngahuleung Mang Uca teh lantaran asa bingung. Lain bingung ku ngaran, tapi ku ngaran lembur nu karek kadenge harita make deur aya ngaran lembur payung. Ke Jang ke. Ari lembur payung teh di mana Ujang? Di Palikeun Bapak pernah nanti si leuweung di tutugan Gunung Cariu.
sirah wahangan Citarahap. Oh didinya Sumohon. hutan teh aya lemur payung. Nya nuhun atuh Ujang bapak teh jantan namihan luang keke dupi maksad Ujang kumaha teh ya ieu teh. Kieu Bapak, rupina atuh salangku mah moal percanten ka abdi. Margi abdi teh neme pisan tepang sareng Bapak, oge neme pisan nincak lamur Citata ieu. Nyasol teh abdi ka dieu bakat ku satuhu ka guru ngestokeun kana parentah sepuh. Abdi teh manggul pi utus sepuh ngemban timbalan anu janten rama. Sajamilarian istri nu jenengan Rudita putra Bapak Uca urang Citata. Nah laras di dieu bumina atanapi Laras pisan Jang. Bapak nuwasta Uca pun anak nuwasta Rudita. Ari Citata nya lemur ieu pisan. Tah saterusna kumaha Jang? Nuhun ewas sama Bapak. Abdi teh dipiwara ngadugikeun wangsit ti nu gaib, nyanggakeun warta ti para pandita anu weruh sadurung winarah. Nu uninga kana naon-naon nu teu acan kajantenan. Oh kitu. Muhun. Lajang kumaha Jang? Kieu Bapak numutkeun katerangan ti aki guru. Nyi Rudita teh teu damang walas panyawatna aneh. Margi tina saira biji seungit dugikeun ka dinten ieu teu aya nu tiasa ngalandongan sanes. Laras pisan Jang, laras. Upami laras sareng sagarupina akur manawi dipercanten abdi teh dipiwara ngawartosan kanggo pijalaneun milari landong. Ke. Nu laras Jang. Nah nyaan teh. Mang Uca meuli curinghak. Atoh ngadenge kitu teh. Asa mobok manggi gorowong aya jalan komo meuntas. Eueuh ge di teteangan. Pak, upami Bapak laras percanten ka abdi, mangga we tepangan Aki Wardani sepuh anu luhur ilmu jembar ku panalar, linuhung pinandita. Mugi-mugi eta sepuh tiasa janten cukang lantaran kana damangna Nyi Rudita. Tah kitu we kasauran ti Aki guru teh. Sakali deui Jang. Saha jenenganana di mana tempatna? Mangga we deuheusan Aki Wardani. Oki Wardani. Sumohon nulingin hate di lemur payung. Jug-jug we tutugan Gunung Cariu atanapi papai we wahangan Citarahap kitu Pak. Nuhun alhamdulillah atuh Ujang. Mang teh bingah amarwata suta bingahna kagiri-giri ngajegirna gunung gede teh ya satai kukueun pamiseur dibandingkeun sareng kabungah Bapak tayeuna. Kumaha atuh salajengna Jang naha kedah ngabantu naon kanggo saratna? Oge kumaha tartibna supados lancar sapaneja Jang? Duka Bapak da abdi mah teu terang langkung sae. Langsung we atuh deuheusan we ka Ki Wardani. Perkawis itu ieu nama anjeunna nu nangtoskeun Bapak. Nya nuhun atuh Jang. Saha ngaran teh? Raksa Pak. Jang Raksa nuhun. Nanging kumaha atuh nya da Bapak teh atuh teu tiasa mulang tari mada puguh nuju kawur sagala warurat Ujang. Nuhun we Bapak teh dipaparin pejalaneun geus nulungan pun anak. Ceuk Mang Uca bari marahmai. Ngan hate bingung teu boga pisan kekeupulan teu aya udud-udud acan. Bapak, abdi mah moal ngarorojo kanu keur borok, moal ngajengutan kanu gunul. Maksud abdi ka dieu teh sanes usaha nanging saja ngajalankeun parentah ti nu janten guru. Ngeunaan ditampi sareng dipercanten oge ku Bapak abdi teh tos pirang-pirang nuhun Bapak. Tah sakitu maksud abdi teh permios atuh. Ke heula atuh Jang hor. Apan teh can cai acan. Tak kedah Bapak cakap sakieu ge gampil seswaktos bade nempangan deui upami Nyi Rudita parantos damang. Mangga tuh Jang. Dijeng angkat sedang ulah kirang-kirang hapunten ka bapaknya. Sami-sami Pak. Leos eta si jajaka balik. Ku Mang Uca dijajabkeun ku paneuteup. Sanggih si jajaka ngiles Mang Uca narik napas berjeng jarenge siri. Atoh asa aya nu mere pijalaneun.
Kade para wargi ieu acara Sanggis tetela semah balik bus atuh Mang Uca teh asup ka imah. Gek diuk gigireun panto. Teh wani deukeut jeung Nyi Rudita nu harita ngalempreh bangun ripuh. Kumaha bieu teh bapana aya naon cenah? Aya pituduh ti sepuh cenah mah nu wacis jeung luhur elmuna. Kawan tugas weruh sadurung winarah bisa norah kanu can kaalaman. Nya kumaha? Kieu. Mun si Nyai hayang cager cenah urang teh kudu menta ubar. Kasaha? Ka Aki Wardani. Di mana teh? Nu linggih di lembur payung. Tutugan Gunung Cariu. Tah didinya bakal dibere bong bolongan ku eta sepuh. Sabab ieu pituduh tinu gaib sugan we ngajodoh jeung si Nyai. Si cager bager. Jeung atuh geura init buru-buru ngarah anak urang katulungan. Karunya diantep bae mah bapa mangkani geus teu daek daang. Meni kuru kitu awakna dialog Gusti. Nya geus tong ceurik atuh ieu ge arek. Cik atuh buru pamilihkeun pakaian tanu rada bersih jeung deui bedog kada tinggalkeun. Sadiakeun sakalian bapa rek mani heula ye. Ceuk Mang Uca berjengjung nangtung. Reos atuh muruk kacai maksudna arek mandi. Hate Birukmi rada gerah. Asa aya caang ngeusan. Teu poek peteng teuing jiga tadi. Malah Rudita oge harepanana timbul deui. Teu sumpeg cara nu enggeus-enggeus. Ret ka indungna pok tumanya seuseut kadenge. Ka mana bapa teh? Eta tepungan dukun lepus Nyai nu linggih lemur payung. Geura moal teu cager aku eta mah. Da sidik penduhan anu gaib anu ngabejaan ge njajaka saliwat teu hir teu walahir teu kakak teu caladi teu aro-aro acan mun lain irham tinu gaib mah pamohanan make nyaho kana ngaran hidap. Moga-moga we atuh mah sing buru-buru cager deui abdi teh nya sing sabar we anaking da ieu oge keur ditarekahan teu diantep ku kolote keelanan can tapi kana dawuhna meureunnan. Rudita harita atuh neuteub lalangit kamar. Breh nempo lakon panjang anu ebreh naremungan dina panon batin. Hate Rudita saolah-olah geus nyaho ka naon-naon nu bakal kajadian. Manehna bungah ngadenge omongan nu jadi indung, tapi salempang ka hareupna sok sieun aya kasusah nu leuwih banget. Gancangna carita poe eta keneh Mang Uca kencring indit jeung nepungan Aki Wardani. Ngagugu kana omongan jalma saliwat. Teu disaring bener henteuna. Maklum Mang Uca keur bingung tara bisa mikiran nu leuwih api. Kasugri para wargi tunda kayaan lemur citatah. Khususna Nyi Rudita jeung indungna nu katelah Birukmi. Urang tendeun sakedeung tunda sakedap tangtu ka hareup kasampeun deui ayeuna. Urang tuturkeun lalampahan Mang Uca nu harita muru ka lembur payung deuk nepungan dukun nu katelah Aki Wardani. Pecap Mang Uca. Harita tengah gedi glimpang sesoranganan maju ngidul semungulon. Make kampret bodas celana komprang hideung. Nyoren koja mau bedog pondok keur ngajaga diri. Bisi aya naon di perjalanan. Ai sirah dibengkar ku iket. Limpana cepet teu luak liuk niatna husu. Deuk marekahan nu jadi anak. Sarengkeun mangsa alam harita teh khususna peron poe geus dengdek ngulon. Panasna meuli moreret, tapi Mang Uca teu malirik kana hawa nu panas nyongkap. Manehanana terus ngagedik. Hayang bulu tepi kan nujugjug nyatana ka lembur payung.
Tonggeret yang diserada mapaisan alam sore harita. Jika anu ngagiring-giring ka Mang Uca sangkan buru-buru tepi ka imahna Aki Wardani. Yakni akhirna, jauh hantu burung cunduk anggang hantu burung datang. Serog atuh harita, Mang Uca kahareupeun imah Aki Wardani. Pokruk salam berijing jejanteng di buruan. Trojol ayo nyamperkeun hiji tangtungan aki-aki tayarian iwati Aki Wardani. Pok atuh harita. Pada kasaha Ujang? Cek pribumi nanya berijing dongko. Bade tumaros nupi bumi Aki Wardani laras gitu iya. Oh, ya pisan Ujang. Malah maakeun nu ngaran Wardani mah ya patuh ka jero. Ulah nyangtung di buruan teu alus eta. Cek Aki Wardani atohun pisan. Bar ngampak samar saheulai. Geek mihlaan diu ka cemprak sila ipis. Kalacat Mang Uca ge unggah terus menjungan heula. Berjeng nyebutkeun ngaran sorangan. Bagai teman Jang Uca. Pada tanganku Jang Uca di lembur kita capuku ku aki teges di Arab-Arab itu. Dan tanggus aya ilapati kamari yen bakal aya semah nu jauh. Pek atuh ngasoh heula oyahna di dieu mah teu boga nanaon. Sabab aki mah teu boga patih goas ini geus eueuh. Sabios Ki. Cekap saki oge nanging hapunten nu kasuhun bade dibujang enggana bae. Margi abdi terusuh Ki. Ya pek atuh syukur kitu mah. Daki ge asara reuwas narek naon tu Jang Uca teh. Pek pila ngomong kaki. Kieu. Abdi teh tadi nampi wartos di hiji jajakan jerengan raksa. Salajengna netelakeun yen anjeunna diutus ku sepuh di piwarang kulamakna kedah ngadugikeun wartos ka jisim abdi. Yen abdi teh kedah muntang tulung ka salila Aki. Margi abdi juga duka repet tah kitu Ki. Ke aing ngaran Ujang teh saha? Wastarina pun Uca di Citatah. Pun anak Rudita ayeuna teh Ki nuju udur walas tos saminggu. Aki Wardani ngahulang jiga nu mikir. Tapi ngeunaan nya henteu mah nyaho teh teuing. Ngan anu jelas Aki Wardani telemek deui. Kelakah mencrong we kana indung suku na sorangan. Anu sila menikeun ka mendeko nempo lampahan Aki Wardani kitu teh. Mang Uca boga sangka tangtu Aki teh keur metakeun tarekahna nyimpleng kaayaan anu keur gering. Yang Uca, Sungun abdi pun Uca, kade ulah salah haratina. Aki di dieu lain pandita, aki di dieu lain wali jajauheun ka nabi, estuning manusia biasa. Eueuh bedana jeung nu loba ngan bedana teh aki mah kolot geus bongkok jeung huisan ai Jang Uca mah rada ngora keneh. Sumo. Jadi harapan Jang Uca teh ulah digantungkeun tingkang aki sabab aki mah geus sakadar tukang lantaran. Parantos kahartos Ki laras pisan abdi teh sun. Aki mah mung janten cukang lantaran da anu ngadamangkeun mah angin Allah nu makawasa. Tak ayeuna abdi teh nyohongkeun piwejang ti sira Aki, sira nyohongkeun jiad pangdoa we supados pun anak ngadamang deui Ki. Nyaho bae. Tapi sagarupa papata aki kudu gugu, ieu kabeh tujuanana pikeun nyageurkeun tuang putra. Ngeunaan sanggup atawa henteu ngajalankeunana Jang Uca? Sangem Ki. Pokona mah asa pun anak saya deui we. Kieu Jang Uca. Bieu aki geus nyoba-nyoba ngimpleng kaayaan nu keur gering. Tetela eta kasakit teu berat. Aki teh sanggup atuh ngubaran tepi ka cager, paling-paling geus susuganan. Ngan Ujang selaku bapana kudu ikhlas jeung ridho lamun eta budak kapaksa kudu pisah heula. Sabab lamun teu kitu moal aya kamajuan Jang Uca. Sumun.
Punten Ki abdi teh acan ngartos kana maksud Aki nah kumaha. Kieu jang ucap. Aki gerak mere ubar kali ujang inumkeun kanu gering. Tapi hasiatna teh paling-paling keur ngaleungitkeun nyarina wungkul da bauna mah Aki teh teu sanggup. Paling-paling oge rek nuduhan wungkul. Sumun. Hatur nuhun sarta cenah ge Aki lajeng. Kieu si Nyai wayahna kudu dipikeun heula ka leuweung. Eueuh. Ke heula tong nyebut eueuh. Pek rek ka mana-mana ge asa kudu anggang ti imah jauh ti lemur. Ulah kasabab ku manusia. Sabab kasakit si Nyai berat pisan ja ucap. Mun urang teu boga kakuatan batin mah samar kana katulungan deui budak teh tak kitu syaratna teh. Leng atuh Mang Ucak ngahulang bingung. Asa teu ngarti kana saran ti Aki Wardani. Kurang kahonta ku akal teu kaharti ku pikir. Naon gunana make kudu dipiceun atuh gancang Mang Ucak harita. Punten Ki. Naon maksudna eta teh Sun? Kieu yang kahiji eta teh mangrupa syarat. Memang kudu kitu ceuk pituduh anu gaib. Kaduanya kasaki si Nyai lain ubaraneun enteng-enteng kudu tarekahan jeung kudu dibeli ku jenisna. Jadi itung-itung capak mersihan batin nyenakeun pikir ngarah leuwih deukeut jeung nu gaib. Tah ku jalan kitu. Moga-moga si Nyai teh cager deui. Lamun geus kitu mah Aki teu tanggung jawab. Teuing kumaha jadina engke pek we ku ujang pikiran nya harek dijalankeun eta moal Aki mah moal bisa maksa-maksa. Jangan sakadar mere pituduh dipercaya syukur cenah henteu teu naon-naon. Leng sakali deui Mang Ucak ngahulang. Asa berat migawena ubaran anak teh. Jeung tibatan kudu dipikeun ka leuweung mah asa leuwih hade digantian ku munding hiji atawa ku duit nu babari ngayakeunana. Sabab najan hese oge teu boleh bisa diikhtiaran. Kumaha jang Ucak? Sanggup atawa henteu ngajalankeunana? Kumaha atuh nya Ki? Kumaha naon? Nya saaneh ubar teh Ki. Jang Ucak. Ubar mah ngaranna ge ubar tara aya anu ngeunah. Jeung deui aing ngaran-ngaran ubar mah kudu luyu jeung nu dutuhkeunana. Ubar yeut moal guna lamun dipake ubar aheut. Ubar nyeri beuteung moal bisa dipake ngubaran beungeut. Sabab masing-masing geus boga tugasna, geus aya ancoanana. Hayang nginum cinte. Nanging punten Ki kayaan pun anak teh duh pikawatireun. Awakna begang, tenaga sumusna leuleus lir ka puka ibunan jiga kapas kahujanan. Tak kumargi kitu pami dipikeun ka leuweung teh. Sami we jeung diparabkeun ka satu leuweung Aki. Ieu teh pituduh tinu gaib jang Ucak. Heuh, mun ku akal urang teu kahonta pikeun nu gaib mah teu jadi pasoalan. Ngan ayeuna gumantung kana kapercayaan ujang. Nya harek dijalankeun eta moal. Mun percaya prak jalankeun henteu mah teu naon ngan si Nyai wayahna rada lila geringna. Jeung ipis harepan kana cager deui. Tah kitu. Tonggeret bekireang diseradah kawan tu maju ka alam burit harita. Salengkeun Mang Ucak gawena teh hulang-hulang we mikiran omongan Aki Wardani anu kudu nyerongkeun anakna ka pileuweungan. Keur kitu pok pribumi nyata Aki Wardani harita. Yang urusan awak kena anu leuleus moga-moga jampe Aki teu
sing bisa nyageurkeun rasa nyeri rasa rungsek jeung sapapadana ngan urusan seungitna mah aki teh teu sanggup nya carana kudu dipikeun teh ya sanyanya mah lain miceun budakna tapi miceun bauna. Punten Ki. Nah make kedah kaleuweung kumaha atuh upami kasaung sawah kitu tah. Oh ai jang uca bet kawas dua bodi wae atuh ieu mah urusan jeung nu gaib jang uca teu bisa rebut tawar kawas meuli taraje tarasi ngancang tuh eta oge aya maksudna jigana bae seungit nu bijil tina awak hinai teh bisa kaserot ku tiisna hawa leuweung atawa bisa leungit ku dangdaunan leuweung nu sakitu lobana jigana kadinya maksudna mah tapi duka teh teuing aki kitu nyaho pokona mah kitu we. Mang Uca teu gancang nyanggupan. Manehna kudu badami heula jeung nu jadi anak, oge kudu badami jeung nu jadi pamajikan. Ngan ari kahayang mah memang kitu. Da hayang buru-buru cager, tapi loba keneh kamelang jeung karempan. Punten Ki, perkawis nu kadua abdi teh bade bandan heula sareng pun bojo, oge bade badanten sareng pun anak. Eta mah kumaha jang uca mun kahareki jeung ikhlas ngajalankeunana prak jalankeun. Cenah eta mun sakira asa-asa jeung satengah hati mah leuwih hade entong. Ayeuna mah nyuhungkeun landong we atuh Ki. Kanggo nyageurkeun nu nyarina da upami tos karaos teh meuni sok sosongkolan jiga anu dicocogan ku garpuh cenah. Bek daguan sakedeung aki deuk nyadiakeun heula caina yo. Ceuk Aki Wardani cungkreung cengkat. Leos muruk ka dapur deuknya yagikeun cai keur ubar. Ari Mang Uca narik napas jero bangun seunggah. Kesang meulikeun kangucur jiga tas digawe berat. Tina awahing ku capek mikiran nu jadi anak milih-milih pilampahin. Muga-muga we sing aya maunatna jampe ti Aki teh piraku da ieu mah pituduh nu gaib. Aing percaya sapinuhna. Cek gerentes ning hate Mang Uca berjeng terus ngalinting daun kawung pelenyungun we udud bangun nikmat. Mangsa alam khususnya poron poe harta geus tunggang gunung. Manuk-manuk recet di sarada neangan sayangna tonggeret reang di sarada patembalan jeung baturna. Matak betah jeung hawa seger. Kawantu alam di pagunungan jauh tina karamean kota. Hawa teh bersih teu aya anu ngotoran. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dada nikmat pisan. Asa dihihidan. Tetempoan plung-plung kalebak, awas kanu jauh kawantu tempatna aya di munggang. Atu matak nambahan waas, narik resmi tambah endah. Mang Uca teh ngabacreuk diuk berjeng ngadaguan Aki Wardani, nu kiwari keur ngajampe nyerudita ti kaanggangan. Bareng jeung surupna panon poe Aki Wardani bijil ti kamarna. Mawa cai sabotol meunang ngajampean cenah. Geek diuk deui bari pok harita teh. Ya, obat teh ingumkeun sawareh. Uraskeun sawareh kana tarang. Sarata mun aya keneh sesana tambahan ku cai bersih. Heug terus mandikeun ujang. Ceuk Aki Wardani beri song eta botol teh dibikeun ka Mang Uca. Gancang ku Mang Uca ditampanan berjeng nuhunkeun. Sarta nyanggupan dik ngajalankeun naon rupa sakabeh papatah Aki Wardani. Sanggeus kitu mah terus Mang Uca harita. Oke. Ayeuna mah maksad abdi perantos kacumponan. Abdi moal tiasa lami-lami ka hiji bilih wengi teuing di jalan. Atuh kaduana hayong enggal ngalanungan pun anak. Tah ku kituna abdi teh saja amit bade wangsul ka lembur. Melajang geramiang kade sing ati-ati di jalanna. Jeung deui omah teu meunang sumpang-simpangnya. Kudu langsung ka imah gunakeun eta ubar sing hade-hade nya ujang. Mangga Ki hatur nuhun. Jerut Mang Uca turun ti imah. Leos ninggalkeun imah Aki Wardani nu harita nyarenges siri unggut-unggutan.
Hateletik nama surak si Aki teh lantaran geus hasil mangaruhan Mang Uca sangkan ngagugu kana sakabeh omonganana. Rasakeun sia. Ke sugri para wargi tumali wancinya pi alatan mangsa misah rupina baya tu ye carita cag urang tunda heula kumaha atur ajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang sami-sami bandungan deui lajenganana teu hilap mang didi ngahaturkeun nuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.